hingga jurus yang aku berikan jalan goyang. Sinjang bodasan, sinjang bodasan, Allahu Akbar. digentun mah Astagfirullahaladzim. Ibu Haja Siti Aisyah kaparadade Kasenian naon ieu Jang? tong luasan. Eureun. Ibu Haja Siti Aisyah dong luasa Bejakeun haram. sok ingis hantang jadi. Allah. Ibu Haja Siti Aisyah sok ingis hantang jadi. Moal didenge Gusti. Sinjang badasan, Moal kagoda. sinjang badasan paman Allahu Akbar. digentun mah Ya Allah kuatkeun iman abdi Gusti. kecil maya Tong kagoda ku sora sinen ku sora gamelan. Tahan terus. tong luasa Allahu Akbar. Pak Ahmad dong luasa Moal didenge. sok inggis anjana sulaya. Allah. Pak Ahmad sok inggis anjana sulaya. Ya Allah bikin geunaheun wae Gusti. Abdi alim kapayung apa Allahu Akbar. tumpak komplit rek tiguli. Allahu Akbar. Abdi alim di pibahong rajet hate batik geri. Tahan terus. Rajet hati batik geri. Bikin geunaheun wae Gusti. Ampun. Haram ge. Haram. Haram tadi ge. Ari ngomong haram ya haram. Geuning didenge-denge ngeunaheun. Geuning seni teh ngeunaheun nya. Gusti dilenyepan teh meuni nyerepan hate. Lagu naon nu tadi Jang? Oh geuning geunaheun didengekeunana. Menang teu minta deui. Hah? Naon syaratna Jang Jaya? Oh kitu. Beres. Oh kudu disawernya. Tenang, tambak bandang lega keneh. Deui. Sinjang bodasan, sinjang bodasan, Pak Muhammad Sebulpe digentun mah digentun kasaka jadi. Tong luasa sok inggis hantang jadi. Hajar sok inggis hantang jadi. Abdi alim kapayung apa tumpak komplit etikuli. Abdi alim di pibohong rajet hate batik geri. Rajet hati batik geri. Cium lain kerak lain Japati
beakeun teh ge. Beakeun. Gusti Nu Maha Agung ari ngomong rek ondangan kabumina Kang Muhammad Carasam. Gusti ondangan geus jam 12:30 can balik neh wae di teang teh euleuh keur ngabajidoran sinden. Abong-abong sindena aya 3, abong-abong sindena panonna sipit. Nya tibang menang sipit doang, halis nama eleh ku halis urang. Tah tempo halis urang mah sagede tol Jagorawi. Urang mah sakali nyieun halis ge 4 jam. Kajenting teu salat asar asal nyieun halis we aing. Gusti Nu Maha Agung kagoda ku sinden aseng geuleuh-geuleuh teuing. Wah sebal tuh dage seueul nempona ge Sawo kanap-kanap tuh lain riweuh. Gusti paingan atuh duit ladang arisan beak wae. Gusti Nu Maha Agung bogoh ka sinden, bogoh ka sinden. Sok nyebut bogoh ka sinden ayeuna ge dipangneangankeun amil ayeuna keneh ge. Gusti Nu Maha Agung geuleuh-geuleuh teuing. Wah sebal geuleuh hayang nyekek wae dah sebal. Padahal rarasan teh kurang kumaha pamajikan teh servis teh kanu jadi salaki. Cek batur cenah be salaki betah di imah ambeh rumah tangga romantis, coba cenah singleukeun nginum jamu galian rapet. Awewe sajena paling nginum jamu galian rapet sapoe 2 cangkir 7 ember aing nepi ka rapet kaliang-liang ceuli. Saking kunaon sih hayang membahagiakan kepada sang suami, rumah tangga teh hayang romantis. Gusti Nu Maha Agung kagoda ku sinden. Tobat teuingan geuleuh-geuleuh teuing. Wah sebal da geuleuh aing mah. Naon emang naon kitu yo ngomongkeun meureun naon cenah yo Muhammad Carasam. Oh terus Gitu lagi cenah di imam lah geus bararosan cenah geus bau titit gitu. Gusti kaing nyebut bau anak entok yo. Bau anak entok cenah bau ndogerem cenah gitu. Kitu yo. Menian cenah urang eta we cenah ngabejidor ka sinden cenah gitu. Gusti. Mumpung aya mah aseng gitu. Sarwana jeung maneh meureun. Ih. Lok pisan. Ya. Naon? Tadi kela urang rek mere bejah heula ya. Rek mere bejah naon sih yo? Didinya ge kadenge yo. Ya. Ya. Naon? Menian ge minta diserahkeun. Oh terus lamun urang jadi randa? Oh nya kuring dikawin. Jor weh. Kunaon gitu. Ya. Sia mah tibang menang jangkung gedena doang. Oh, gagah aya di kuring. Nyaho. Kasep aya di kuring. Nyaho. Rek naon sih motor aya loba. Ya, tibang motor ngebul. Wah, Aneh, batu mah motor opatak unu ngebul yo. Goblok motor opatak ngebul kos pamirunan. Aduh, jor weh. Nya, tibang menang jangkung gede, buang teuing urang jadi pamajikan manehna kawin sapoe teh imahna teh dibeko. Gaya mah salingkuh wae. Warungna jor teh. Sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu, aku gila. Seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi cinta kita, takkan ku sia-siakan kamu lagi. Nya, jor weh, moal kagoda. Nyaho lagu gaul lagu Firman Band, judulna Kehilangan.
nyaho na memual di denge jorge sebal orang tuh dage geuleuh seueur menyendiri lagi ku sendiri lagi di saat kau jauh dariku aku inginkan dirimu datang dan temui aku ingin ku katakan padamu aku sangat mencintai dirimu jor moal di denge Set kok itu tah. apa dosa dan salahku sayang cinta suci ini kau buang-buang hingga jurus yang aku berikan jalan goyang Aduh, tingkat gitu mati bener. Aduh. Aduh, barang tarang dicium ku pamajikan jol keberai itu tambah kebandang katempok di dia. Alah, iya nyai akang hayang balik deui